Naon cokot tai. Itu tuh di saung tuh. Meni mantok itu Rana juga nama itu ya. Aduh. Da teh. Warna naon? Ayo aku biasa. Kok balangan ngarah kituna sia mah. Katineng Sunda nu baheula nu aya di Tatar Pasundan lembur nyingkur pilu kalendahan najan paanggang jauh tinulian dedeh teuing sok hariwan mun maju ka peuting. Ih, naon ieu? Na boboa. Na. Yang tebih kene kolam renang teh. Sedih, Pak. Tebih. Maha tuh di HP nya. Nam. Penting. Da kali di bumi we calik amang-amang jauh-jauh teuing amang teh. Yang ke kolam renang segala. Pak, Naon? hari si emak teh kemana, Pak? Terus pamit tuh, Uy. Atuh jang inget-ingeting si emas pokok dirawuk kelong si mama. Pak, hari calon teh sahana si emak. Ujang mah apal-apal teuing. Kelong sana si emak, bapak gitu apal. Sing urang mana kelong teh? Amang atuh ya, Pak, kalau lembur kelong. Bong tena budak, samarukna kelong teh naon. Tengke geus boga miliknya. Amang jeung bapak kaditu kalau mang papai cuma geus boga milik kapina ayeuna mah wang di heula we lah jeung bapak bangsa. Ujang bakal papangih atuh, Pak, jeung si emak. Panggih gawe. Deuh teuing atoheun budak misi lamun panggih jeung indungna. Mudah-mudahan we sing aya milik jang nya kewang ieu nyangan si emak. Ieu atuh tebih kana ieu kolam renang. Sedap deui, Pak. Oh, hayu atuh tuang eta urang di saung heula tuang ieu istirahat di saung. Teh kajian ujang mun bapak di saung ujang bisa renang juga teh nya. Ngalira oge ha. Yuk. Bapak, kadieu, Pak, tinggali, Pak. Naon jang? Heueur ieu laukna herang Wah. nih. Aduh jang. Tuh tingali tah ieu teh nun Ciburial teh ya cenah Cikolot mah da bapak ge kakara ka dieu. Herang nya jangnya. Tuh tingali laukna arageung. Agung laukna. Tadi dia teh da baheula mah atuh baheula saingat bapak teh ya Carini gitu agung gitu teh. Aduh ieu. Bapak keur sagede ujang mah baheula sok ngarojay di dieu ge baheula teh. Majar tuh bari ngojay. Oh, nya, Pak. Tuh, kolam renang mah di ditu, Pak. Ih, teh cakep geuning. Mana tuh? Teh bapak tuh kerja di saungnya. Ujang ngojay nya. Ya. Yuk.
Oh, tabi ka na yo. Sakit pak didinya. Oh, nya gini kan. Tak kajian bapak di saungnya. Ya, Jangan ka dito ngojay jig. Sinawarag ngojay. Aduh. Aduh, bata ram. Aduh. Naon hujang. Aduh, misal jang. nya itu pak. Cuma kolam renang anyar. Oh, ayo nuk dia paranti naon yo. Nanti calik pak. Oh, kumaha. Simparkannya budak. Aduh. Arah bapak mah. Nyobaan dia. Alah, jangan reunah jang. Kolam renang naon ieu namina? Da anyar ieu mah nya. Nya Besok baca ku ujang. Kolam renang naon? Amerta Oasis Ciburial pak. Oh. Amerta Oasis Ciburial. Oh, da ieu mah. Berarti anyar ieu mah jang nya. Iya pak. Tapi da tos seueur nya nu eta nama nu tangke mah. Babaturan ujang ngaraja ka dieu ka kolam renang ieu ari aya nu anyar mah. Jadi ujang teh mau diantar-antar ku bapak. Tinggal mangkat we ka dieu. Ajak babaturan sakola. Pokona babaturan ujang lah ajak ka dieu ulin ke kolam renang. Enggak daludeung meureunana ari jeung babaturan mah kudu diantar ku bapak. Nya. Ya pak. Kemarin mengait ke bawah dan nama dia lah. Juga menang juput di sama mah. Waduh, dia paling naon dia. Itu baru itu nya. Kerusun baru itu sudah mulai ah. Nah, kembali lah. Juga sama alis. Dia juputin mun harejuk itu ya duh. Ada mengaitna di dia lah di kebun maru barengit. Harejo jukut aduh. Turun ah. Lulu. Ah. Cukup hari joki euy. Parit ah. Iya tuh pak. Kesaung. Tuh, ieu deui aya ieun. Aduh, sarain nih, Jang. Ampun deui. Bakal resepkeun Jang batur ka kolam renang ieu mah da seueur nu aneh-aneh. Nam. Aduh. Ujang ngojay ka ditu. Bapak di dieu nungguan. Oh, Amerta Oasis Ciburial bener. Aduh. Kelah bapak gelah ngojay ke siang. Nama tirisnya. Jadi boleh ngojay. Iya pak. Nya jiga tuh ngojay mah. Jig. Ade si Telung. Si Jero. Jadi budak ngalimbung indung nama bener. Lin sorangan. Iya, Sudah seeton lain. Cuma ngajak babaturan ke dia ngajain nanti diantar dia ke si bapak. Harinya budak boleh itu. Noong lain harus ngajainya. Noong budak tuh. Jadi gitu pernah melaksanakan tanah. Kembali. Maka hayangnya. Edson betul. Si Edson. Edson. Nyum. Heeh.
Aduh. Kemana wae? Keke. Apa lain nomornya? Hah? Apa lain nama? Econ teh alin. Basa keur leutik lewat sok di kieu. Kang Inyung, cari. Aduh, Anjing, sugan teh saha ka mana wae ieu? aya we. Anger budak teh dua. Anger we dua Ote namahan deui. Teu anu hiji lalaki, beureun nu hiji awewe. Oh, sajodo. Sajodo. Oh. Da meureunnan anu awewe mah jan suka kota ulin. Heeh. Digawe di ieu bener-bener. pan. Di naon? Di salon. Mun aya si emak, ujang ek diajak ka dieu ngojay. Oh, lain urang masuk sok inget ka nyung teh baheula. Ayo non ari inget tadinya sok hayang seuri teh. Dina pelebah mana? Geningan kieu. Aneh nyoh, bukan nama bae jukut kieu mah. Aduh, jukut Ani basireum euy. Bae Ngarit mah euy. Budak geningan datang ti kotanya Oh. nu awewe baheula udah inget keneh kuring mah. Terus ini budak teh Heeh. geuning kunjung teh ditanya, "Neng rek ka mana?" cenah. "Tah bapak rek ka salon heula." Geuning njung teh kalatan nyarita deui. "Narek naon ka salon?" "Rek di rebonding." cenah. Bonding. Gitu. Teh njung teh geuningan babeja teh nanyakeun deui, "Naon neng cenah di rebonding teh?" "Oh, bapak diluruskeun." cenah. Buuk diluruskeun gitu Oh, tina galing lain. diluruskeun gitu. Sok inget teh kieu urang mah. Sok inget teh panjung teh titah eta ning teh teh titah aing maman nih Kita ngai maman. Aduh aing mau titah tah eta nu sok hayang seuri teh. Apek teh geuningan memenga ieu maman teh maliko lah ka tukang kieu. Para bapak cenah padirin sadayana punten eta jajaran diri bonding heula. Tah eta kuring Pan mah. ieu teh nurutan budak gitu, pada cek budak. Tadina barengkok teh diluruskeun gitu di rebonding teh diluruskeun. Oh, Jadi atuh, aduh turutan aing mah. nurutan Ampun. barudak gaul gitu. Ya Allah ya Robi. Lain suka nanaon ayeuna usaha. Oh, aya bukan nama jukut anu bacucuk kita ya bukan nama ya made mah pesta aya nama doma ya nama ngali atuh bukan nama geus ya Puguhanan kewe tu kadege keur nganter budak pan indungna eueuh atuh lila. Ya ka mana indungna? Duka ting ka mana puguhanan ieu mah. Lila ge eueuh jadi budak teh ngalimu mainna teh di imah kesal meureunna tadi teh cenah bapak anter cenah hayang ulin ka kolam renang nu anyar cenah Ciburial. Heunam atuh ting teh. Jadi nangis eueuh keur ka ditu. anu mana Ciburial teh? Pan ieu tah nu aya di Oh, anu loba bandera ieu Ciburial. Kan Ciburial kolam renang anyar teh. Lain ari njung tas di mana jeung rek ka mana deui teh? Tas di mana rek ka mana? Heeh. Hari entos mah abdi teh entos di itu ti tukang mereka nuturkeun ieu we inung suku ieu lah. Itu. Da ayeuna mah keur pagawean keur nganggur gitu. Kada sok mun aya sawah meureun ieu sok diacak-acak ieu mah gitu. Ngerti babah heula ieu mah. Ampun deui. Aduh, berkat ke pagawean ya teh jadi kaditu ka dieu teh. Geus kuning nuturkeun inung suku teh dengan pagawean. Terus tidak zaman ayeuna mah nya kitu teh tidak naon teh? Ribuh ayeuna mah coba geuningan nguping teh aya nu keur makan enak sama teh nama teu makan eurih wae anu apa nya eurih we karunya ngali dia teh ringan budak kana wong ngadubak we di dieu lah. Ya siap Kalian dah ngadubak we sok. ditampi pisan ya Sok. naik keluar
uh, wuhuu, bukan nama cukut. Iya. Lak wow ya malah. Uh, 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 Kasap. Aduh, anjir. Nggak sadar itu duku tunang loba dari itu tuh ya mau daritan mau ke bawang kena. Saya yang masuk deh lah. Mana naik lawe. Aduh. Iya, siram aduh. Pikir lah. Yang mau yang kabel dia. Cai. Ya. Yuk, ai pamalian dia. Buset. Halus amat nih pemandian ya. Wah, ya mah ira-ira mau ngojay aing tadi Ngojay duh. Kayak payung dendek di podi adir, kayak emel butut dia aja. Jadi ngali anjir ha. Lega kieu sawara asli cibuya orang mau abad-abad ke dia ya. Aduh. Kayak saha itu. Cowok gitu biasa lah mah. Keraru duit wah, kepadangan aing ketemu sebelah udut ya. Hari tina berkeun udut Siga si Ian. Ai. Ya jelema eta omongan dewe rek mangkor ka dieu deui. Kurang mana? Di dinya tetangga. Tetanggangan aduh. Ampun saya eta mah. Budak teh datang saya eta komo anyus ka kebon. Teu kaup tepo nempo ieu pepelakan geuningan. Teu lewe metana teh bari sok maksa. Dan nanti pasti bakal nyamperkeun ka dieu. Besok tadi. Nempo urang mah komo cailan yang moderat aja dia ya. Gitu-gitu gak ada bager gitu-gitu gak ada. Bakal ka dia sih itu mah. Bakal nyamperkeun. Soalnya mana bisa salah ini soalnya mata geus ada ieu goblok balan. ngurus tapi tujuh. Soalnya wah aing nyamperkeun Sudah le. Mang Econ ieu aduh keparengan aduh sadara ieu teh aduh Mang Econ ieu aduh kesami dia Yang diseri dulu salamat teh siakan ieu aduh gimana Assalamualaikum ngarit aduh biasa tuh tadi mah di kebon gitu ya sore ke sawan kayak cuburi di situ pemandian asa pangling gitu aduh nempoan parawan tapi dah jalungku aya hiji mah pasti bakal ramai borangna anyar ya teh anyar taingan anak tuna asa waras lah dekat dia teu ya tadi mah tadi pagi deui emang econ eta asa sugan teh saha itu teu emang econ kieu mah urang mah sudah tiba eton ngarit we macul kitu we tuh matakna yo ayeuna mah kudu geus robah urang teh engke mah maneh moal macul moal ngarit tah diajar nanti diajar salat tahajud geura sok tipeting hayang eureun macul mah tahajud pagawan itu ge dengekeun heula diajar tahajud ngawirid teu pirang ngawiridna mah ayeuna atuh Al-Fatihah bare 10 balik terus surat Al-Ikhlas surat Yasin tah kan anu terakhir surat tanah si ada goblok sok ka Mekah maneh anjir teh bari jual ieu uing ka Mekah gitu balik teh ti Mekah eureun sateu macul teh kadin bedog kadin teh ka Mekah kadin macul we kita bade pada teu saya FB mah malah wungi mah batang teh alus mimiti tapi tungtungnya butut anjing gitu aduh wah kana sidangekeun pan we eureun teh macul gitu yo nyom cacing ningali alay ku tukang ngarit kacamata segala rupa aing aduh
Jadi kali-kali ke tukang urut udah kulo teuing sagala rada gaya yang tuh. eureun macul gitu pan diajar ngawirit tungtung surat tanah jual pan geus eureun naon teh macul Kita tuh bisa leso teh daing mimilu wae geus kayak teh nempel gitu tah kecuali sare. Indah kieu nya pemandangan. oh video mah dah atuh Tinggal imang itu saung di saung aya saha di Kang. Tuh di saung naon maneh cokot lain jadi. Itu tuh di saung tuh. Mun mantok itu rana juga nama itu ya. Aduh. Tuh aya Kang ya. oh udah terus tonyong sama nyamana udah teh warna naon aya aku kabiasaan balangan arah kituna sia mah Iya rokok sama batang. aduh nah we Kabila-bila eta pada geus batang aing. oh atuh kaheta Ada beta mau pertama tara bedag gitu mah aing ya di pikiran we kumaha carana rokok. Bae dengan sikit mah pasti dibikeun nya. tah kieu kalakuan si ieu teh udah kasirieuna aya pisebeleuna aya Jadi tuh lamun pisebeleuna na heuh cukup balanga mantap wae atuh wajar we atuh jabatan ikas teh ya. masih lah Modal lah aya udut atuh da urang tadi teu ditu waduh ngarit udut tinggalin aduh tinggalin tebga udut tuh pasti dia aya udut. Aja mah tiris kembali ngajak babaturan naik heula ujang mah kasih bapak. Hayu wih. nah teu bararaseun teh ngojay gitu Tuh Pak, tiris. Hayu Pak, Bang wih. oh ayo atuh jang Mang Wih lah sudah inget Manjun oh hukumnya lain kirang sono itu ada oh pan budak atuh tah ngajak balik Con di belah mana imah teh? tadi dinya deket tah Oke, udah gitu. heeh pokoknya malah ada mau abirek deh tinggal nanyakeun ka di ditu ya pokoknya Mah terus balik udut teh semeunang. Mang ya Pak harek balik lah. Da balik teh semeunang ieu jukutan meunang ieu teh. Rek balik ka kali ya. Heeh. Itu Pak. Rek balik deui can meunang jukut tapi da nu penting mah menang udut we da bae jukut teh meunang ya. Ter ngarit bisa Lah. Siap teh ka ditu nya mah. Ya. Siap. Kalau kasing laleos marulan. Jadi sorangan mah jadi tebetah mending keneh mulang lagi